udah disangka emang kumaha gitu di Indonesia lalakona di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia tapi nu dikaji teh ieu mistikna. Orang Indonesia mah bisa halal liber teh diakui ku dunia. Ditembak ngebul haju paeh teh diakui. Diakui. Muar raja sihir datang ke Indonesia teh Amerika David. Jalamun di urang rajana anu dikagumi ku nyana, anu dibanggakeun ku nya jamaah datang atuh ka urang. Mantak datang ge kan aya ngendek dilawan apa henteu eta mah lain urusan. Datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae. Ngan teh dilawan aya enggak usah. Ulah sebab bahaya. Teguh. Mana aya cerita di luar negeri aya cerita Nyi Roro Kidul make jilbab di urang mah Roro Kidul make jilbab. Saha cenah eta anak ente. Tadi urang mah kan neliti teh bagian pedagang neliti perdagangan, perpolitikan neliti perpolitikan. Perkekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kituna mah gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia. Di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan. Nah, bisa ditembak di imah ya. Nah, tembak wae sia si eta tes tembak. Ini lompat sorangan. Neangan sakumaha beusi persanian. Jeger. Teu puguh di mana nu nembakna. Eta kan nu hesena. Dah cenah kieu mah dongeng doang atuh dongeng-dongeng geulana. Itu siapa aya atuh aya. Kading ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja. Di Banten teh aya dua kekuatan hiji maung nomor kedua orai. Lain lalaga. Ku ari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garang. Ari eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh. Mun nyana hudang tek hulu jeung buntutna teh ngahiji lain sa Gunung Garang sa Banten. Tek. Bari nyana geus kakarek hudang doang aya naon emang ceng nyana teh. Rame amat. Ulah ka udang, ulah ka udang. Es deui ada garingkuk. Lamun eta geus kaluar, pan aya anu pawang. Anu bakal ngagerokeun. Kukut. Aya naon? Saha ieu nu bakal dicaplokna saha? Kiai. Kiai nu mana? Tah si eta heula. Masih kene sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan sedengkeun hiji-hijina kerajaan inget kerajaan Yogyakarta tumbang Surakarta tumbang berbagai kerajaan tumbang inget Banten teu pernah aya sejarah tumbang tidak ada sejarah tumbang Banten apakah tumbang Banten teu aya masih kuari teh masih solid kerajaan Banten. Pokoknya asal geus udang. Hah? Ka mana? Ya Allah. Urang geus kitu haju resepan tadi. Haju hayang pan perang. Aing ngarasa teu boga naon, embung pan perang. Atuh urang mah kitu bae. Ngarasa lemah. Ngan teu sambarangan. Di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina. Eta kakarak meunang dihudangkeun orai. Lamun sumur jeung sumur can nyambung moal. Maksudna kumaha geus kos kitu bae sok nyaho.
nyaho kitu bae heula. Cai cenah kieu hayang nyaho cuma dibere nyaho ge moal nyaho bae. Hese sia mah otakna ngan sajengkal. Tuh, iyalah. Aya sejarah. Sok taliti. Kerajaan-kerajaan Sriwijaya, kerajaan Fatahila kabeh, geus puguh Surakarta, Yogyakarta kabeh, termasuk Cirebon tumbang. Tapi Banten teu pernah aya tumbang. Solid. Mantak ku ari teh dipake kasieun huru-hara Banten. Cekelan Banten. Cekelan Banten sing ada ulah datang ka Hudang. Banten Hudang cilaka. Banten gede cekelan. Di puntayangan ka mana arahna cekelan. Banten ulah kena Hudang. Hudang Banten atuh geus nagara oyag. Ji. Masya Allah. Kahiji eta, dua mau. Emang eta TNI ngabogaan gitu lambang mau mana itu siapa singa we teu nyaho ajar jasinga weurna iya Banten lalaga negara mana daerah mana kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung negara maung teh kapan di Banten ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu aya maung gareng nu ngaji ka dieu mun hayang nyaho ieu maungan ngarupa jelema saha atuh si eta urang ngobrol kan jeung nyana sugan teh jelema mau geus datang nyana kumaha kiai leg-leg bae ish urang leg-leg mau aung teh bisa disamat di Banten mah ngahariji jeung manusa maung teh di Banten teu tumbang kerajaan Banten Masya Allah karim. Iya, udah ngomong-ngomong maung di Banten, waduh, sing ada si aya maung, tah jelema anu diajak ngobrol ku urang teh tah, sugan teh lain maung, wah, marenya maung, ji, tuh, bantak sing ada, geus bugu aya maung di Polsek, Polres atau mah biasa. Iya maung loba. Iyalah Banten sekelan kuari teu beunang Hudang Banten cilaka Banten lamun Hudang aya keneh lamun aya jelema make iket bajuna hideung calanana hideung ha si ada eta aduh bakal ngondang maung teu sambarangan jelema tuh kos kitulah carita negara ieu teh terketahui ku orang luar negeri. Belanda sangat mengetahui, Amerika mengetahui kekuatan militer rawat teu sabaraha Indonesia, tapi kekuatan etana. Sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda henteu gegeraan 300 tahun teh ngahaja. Lamun digegeraankeun harita teu bisa, tapi henteu. Sebab eta urusanna politik. Oh, iyalah Banten. Wah. Bantak asal awas dia ku aing. Wah, eta asal geus ngomong awas dia ku aing. Aja dibere, aya japuk tenang. Wes, tenang. Ya Allah. Daya dibaca, diteliti. Lain bae pejuang-pejuang Islam anu merasa dibantu oleh malaikat, kemenangan anu luar biasa, bahkan kafirin Nasrani Yahudi jeung sajabana membaca sejarah ieu
dalam kekalahan peperangan anu luar biasa sehingga datang ke ayeuna terus hasud dikembangkan, ingin membalas atas kekalahan kafir saat eta, terus datang ke ayeuna. Sejarah membuktikan kemenangan mukminin perang Badar. Kafirin sangat sakit, maka terus-terusan kafirin hayang ngahantem mukminin teu eureun. Geus kurang kumaha diperjuangkeunana Palestina, tetap Yahudi merasa sakit terhadap Muhammad. Kokolot jana, sesepuh jana, pemimpin jana, anu kunyana sangat dibanggakeun Abu Jahal tumbang. Abu Jahal urang koin. Karena rasa nyeri terus saya tak gaya. Lain bae Yahudi nu aya di Palestina, lain bae Yahudi nu aya di Baghdad, lain bae Yahudi nu aya di Suriah, Yahudi nu aya di Indonesia sarua hayang ngaleungitkeun pemimpin Islam lantaran rasa nyerinya teringat, wah kita perjuangkan sesepuh kita Abu Jahal supaya hidup kembali di Indonesia. Ih goblok merenya. Atuh sarua aja deh kos gitu. Enggak rasa nyeri ya lagi. Antaknya nyeun Abu Jahal di Cikupa aya di Tendenan. Di Pasar Kemis aya Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Cepatan aya di Cilawak kurang aman. Abu Jahal modern. Masya Allah. Kangjeng Nabi teh instruksikan sahabat untuk menghadang Ir. Artina Ir teh rombongan pedagang. Jumlahnya cuma 40 do dipimpin ku Abu Sufyan. Setelah berangkat di Madinah, Abu Sufyan geus nyieun mata-mata. Ternyata mata-mata langsung ke Mekah. Abu Sufyan lewat pinggir kali untuk menyelamatkan rombongannya. Cek Abu Jahal salametkeun rombongan Abu Sufyan untuk kelangsungan negara urang. Tanpa didukung oleh perekonomian anu tinggi, negara orang bakal hancur. Hiji-hijina kelangsungan negara Mekah adalah perdagangan nu dipimpin ku Abu Sufyan. Kalau sampai dihadang ku Muhammad, acak-acakan urang. Maka untuk mempersiapkan Mekah, mempersiapkan hadangan-hadangan Muhammad, siap tempur 1000 prajurit dikerahkan, seluruh prajurit di Mekah dikerahkan. Jitu-jituna naik kuda, jitu-jituna naik onta. Berbagai perlengkapan perang, ya pedang, ya panah, dan lain sebagainya dibawa. Sabenerna henteu maksud perang, ngan sakadar besi. Iya. Pedagang-pedagang dihadang ku Muhammad, kakarak orang perang. Pasaling singan jalan. Kuari pedagang lewat basisir, salametlah datang ke Mekah. Abu Jahal beserta rombongan geus berangkat menuju Madinah. Setelah dicek ku Kangjeng Nabi, ternyata lolos rombongan pedagang. Teka hadang ku Kangjeng Nabi.
setelah teka hadangku Kangjeng Nabi teh didinya teh instruksi Gusti Allah Muhammad lain haju cicing anjeun teh lantaran ieu rombongan pedagang mah rombongan hanya saeutik ngan sakadar 40 tetapi itu rombongan anu datang ti Mekah 1000 prajurit dengan berbagai kelengkapan kuda, onta, senjata geus datang ka Badar. Kangjeng didatangan ku malaikat Jibril alaihissalam untuk siap tempur jeung rombongan prajurit 1000. Sementara Kangjeng Nabi ngan sakadar 300-an. Ge henteu bawa perlengkapan anu optimal. Lantaran ieu mah ngan sakadar deuk ngahadang rombongan pedagang. Tidinya lah mulai sahabat-sahabat ngarasa lemah. Kumaha urang menghadapi rombongan anu sakitu poharan. Masyaallah. Kangjeng Nabi ngangsongkeun permasalahan musyawarah. Aya 2 cek Kangjeng Nabi. 1 rombongan pedagang, nomor kedua rombongan Abu Jahal. Anu geus dipersiapkeun dengan perlengkapan senjata. Jeung penunggang-penunggang kuda anu situ berikut penunggang onta urang cak Kangjeng Nabi hanya 313 ulah balik deui ka Madinah pilih di antara 2 hanya sekedar rombongan pedagang nu ku urang bakal dihadang atau urang bakal menghadapi musuh urang anu 1000 sakitu parana ya kabehan sahabat Muhammad ya Rasulullah hiji bae pedagang bae salian teh urang balik bae bahaya ya orang menghadapi eta waduh atuh lain lalagan alaika bila'ir ya Muhammad ya Rasulullah wada'il adwa cak sahabat hiji bae urang ir bae rombongan pedagang ulah sok macem-macem sebab urang perlengkapan Kangjeng Rasul bendu Pakodiba Rasulullah ketika sahabat embung perang bendu Kangjeng Rasul ya Allah di dia kakarek Sidra Umar Sidra Abu Bakar Sidra Umar nyarios pegola Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu asana fil gaul bahasa anu lemah lembut Sa'ad bin Ubadah gesarua ya Rasulullah sebab katingali wajahna bendu bahaya cek si Abu Bakar bahaya gede bendu Rasul bendu Allah namun Allah geus bendu cilaka urang unzur amraka famdi fihi wallah law sirta ila adan ma takhallafa anka rajulun midal ansar perlihatkan dan pertunjukan perintahmu ya Muhammad ya Rasulullah langsung ke naon cita-cita anjeun wahai Rasulullah dek berangkat kemana demi Allah lamun anjeun berangkat wahai Rasulullah ulah ni ka karak nagara Badar leutik deket keadaan moal aya nu tersisa saurang-urang acan kami bakal berangkat biru apapun yang terjadi tak kakarak lega hati nginahin perasaan urang lamun boga sahabat kos itu mantap biasa ieu kumaha ieu urang neuk ngariung mangkane hujan ulah di dalam hujan penting dalam berkat mah wah beres anak buah kacau ya geus berkat mah lulu asal geus kos kitu bae ge eleh perang geus ka jadi kok iya do bantak Jakarta jadi acak-acakan lantaran aya berkat nyesep aya berkat teteh jelundup ka ustad ka kiai mata kana diacak-acakan ge lamun berkat moal kudu acak-acakan geus puguh pejabat mah emangnya nama juri berkat tapi iya ka kiai-kiaina masa sih
Islam kudu milih kafir gitu bae lah. Masa si kiai kudu milih kafir? Habib masih kene mamawa kafir kene bae ieu mah keur carita. Lamun nyada berkatan mal mungkin kajen kumaha. Berkat eta, jahat eta berkat eta. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Sejuta kali gitu teu beres aturanana, tapi lamun jelema Islamna ulah mementingkan berkat geus ngeunaheun jasa. Eta kan hese saha si jelema kuari. Hai, dak, awas ya lamun milih eta. Hai. Diberes. Dak, sing ada nya. Awas ya nya. Ulah milih eta. Menang saminggu diberes. Hai. Milih mah milih urang. Nah atur ada dula deuleu bae. Bere deui. Kieu dak. Negara urang kan lain negara Islam, demokrasi lah. Sokana mah nu penting mah deuk kafir teh deuk saha nu penting bisa mimpin kitu bae sih, jadi pimpin ku Islam kitu, dipimpin ku kafir kitu. Pan ieu kiai jadi kieu ngomongna ieu. Kamari mah awas ya. Awas ya. Kadua kali awas ya sing ada. Katilu kali dak atuh lah. Kaopat kali berkat eta, berkat ulin. Berkat ulin. Eta kos kieu. Masyaallah, mudah-mudahan urang kabehan diamankeun tina berkat-berkat kos kitu. Dibere jariji urang mah berkat-berkat kos kitu. Dibere berkat jamal kebal ditinggalkeun paeh kan ku urang. Kumaha lamun urang ngadukung si eta di akhirat ka babawa. Naudzubillah min zalika min dzalik. Nah, teu nyalahkeun nyanana nu nyalahkeun ieu da sahibul berkat ya. Allah. Nah, barang geus ngadenge Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar nu sakitu poharana kakarak Kangjeng Nabi patabassama Rasulullah mesem Kangjeng Rasul. Marahmai, aduh luar biasa. Iyalah ketika Kangjeng berhadapan jeung satu rombongan pedagang jumlah 40 pimpinan Abu Sufyan. Yang kedua rombongan prajurit dengan penuh perlengkapan senjata rombongan Abu Jahal. Ya Allah. Kangjeng nyarita ke para sahabat, wahai para sahabat, rombongan pedagang telah berlalu, tetapi aya rombongan nu leuwih dahsyat nu dipimpin ku Abu Jahal. Pilih setelah rombongan pedagang teu aya, urang kudu berhadapan jeung rombongan Abu Jahal. Rombongan Abu Jahal telah menghadap urang. Cek Kangjeng Nabi, pilih di antara dua. Urang siap hanya pedagang atau siap maju untuk perang melawan rombongan Abu Jahal. Iyalah ayatna. Masya Allah. Bayangkan lamun urang tengah-tengah hari keur aya di rombongan eta dek kumaha. Sakadar ayat 313. Sementara perlengkapan eueuh. Mun urang aya di tengah-tengah eta, rombongan Abu Jahal anu sakitu poharana geus dipersiapkan untuk perang. Jumlahna 1000 leuwih, mangkali 1000 bae heulana. 1000 ngalawan 300. Berarti 1 lawan 2. Taman 1 lawan 3. Ya Allah, ya Rabbi, coba ayo. Iyalah diabadikeun ayatna. Wazkur eling anjeun Muhammad, ingat anjeun Muhammad, iz ya'idukumullah, waktuna Allah ngajanggikeun ka aranjeun kabeh ihda taifataini kana 2 rombongan. 1 rombongan Ir pedagang jumlah 40 dipimpin oleh Abu Sufyan. Kedua Nafir anu geus dipersiapkan pasukan perang penuh persiapan persenjataan perlengkapan dan pohara. Anha
lakum eta salah sahijina teh kudu di harapan ku aranjeun sedengkeun wa tawaddun anjeun berharap anawati saukati takunu lakum sanyanya rombongan anu teu ngabogaan kekuatan nyata rombongan pedagang teh takunu lakum nailah nu bakal dihadapan ku anjeun anjeun mah berharap dengan sakadar rombongan pedagang bae hiji likillati ada dia saeutikan ngan 40 sementara urang 300 wa ujadiha perlengkapan perang pedagang mah beda jeung pasukan perang tapi wa yuridullahu an yuhiqqa haqqa bi kalimati lain deui kehendak Allah wa yuridullahu ngarepkeun Gusti Allah ma yuhiqqal haqqa kana ngajelas ngalahirkeun netepkeun hak bi kalimatihi kalawan kalimat Allah nuti Allah dek nempongkeun Islam dengan peperangan Badar nusa etik muslim ngalawan kafir loba jang contoh Allah dek ngabeakeun kafirin anu tersisa di Mekah dihareupan ti dijakan ribut sahabat urangan sakadar neuk perang teh ngalawan pedagang tapi urang ieu ku Muhammad ku Rasulullah ti tengah hareupan rombongan Abu Jahal kacau kahayang urang mangan sakadar ieu doang tapi ieu kahayang itu mah kos kitu amat dijalah musyawarah tetapi bulan siap urang hadapi rombongan Abu Jahal 1000 rombongan nana bakal dihareupan ku 300 ya Allah ya Kangjeng Nabi dengan tekad anu bulat lain ku kuantitas tetapi ku kualitas lamun urang ngabogaan keyakinan iman anu tinggi ka Gusti Allah lain urang anu perang wa ma ramaita idh ramaita walakinallahu harama urang ngabalangkeun lain urang nu ngabalangkeun tapi Allah nu ngabalangkeun ketika dikenakeun lain ku urang nu ngenakeunana tapi ku Allah boro-boro eta cek Kangjeng Nabi kalapa ragag korma ragag lain saragag ragagna kahandap ku Allah eta kalakai anu geus garing di luhur potong ku Allah ragagna ge ragag ku Allah ketika urang boga keyakinan bahwa leumpangna urang nang Allah gerakna urang gerak Allah ngabalangkeun panahna urang nang Allah Allah maha segala-galana saha nu jauh sakali ngabalangkeun ieu panah teureun cas saha nu jauh ngabubat babet pedang urang teh ieu dibantuan ku Allah nu urang teu jauh kege turun malaikat dan ngabogaan tenaga energi di luar kemampuan urang kakarak sahabat je ai kitu mah tuh mantap kan urang ge lamun eleh urang sieun ge ngandalkeun urang sakikieuna tapi lamun urang geus di luar kapasitas urang boga kasieun urang boga kabogoh kemudian kabogoh urang telepon bae kudu berangkat mangkaning jam 9 peuting liwat kuburan rada maribis kan urang aya biasa sadar mah sieun aing ka dinya kuntianak aya di dinya momonon aya di dinya pocong aya di dinya tapi dengan tegad anu bulat demimu sarwiti enggak sawah lu di deuleut kuntilanak tinggal kuntilanak pocong tinggal pocong gas minggir sia kabeh eta setan ge sieun heuh aya setan rajana liwat teh setan ge sieun eta ge masyaallah nah ieu numantak para waliullah numantak kok bisa kuat eta cicing di leuweung boga keyakinan anu luhur wanian amat eta Syekh Maulana Hasanuddin cicing di luhur Gunung Karang lantaran boga keyakinan anu luar biasa
wanian amat eta teh Syekh kali Sunan Kajir jaga cicing di sisi kali tahunan boga keyakinan anu tinggi eta mah para wali-wali Allah. Ieu urang kuari hudang tek ti peuting kemudian mandi wudu tengah peuting poek mungkleng batur saat lelah sarare urang hudang bila perlu urang berangkat ke makam terus urang takarrub di dinya kontesieun sih kasieun sebab nu dideuleu asal kabayar hutang. Wah tong lain ibadah deui bae. Ingat aing daripada aing boga hutang ke ku polisi mendingan aing maca sholawat bae geus di makam. Caknya nama sholawat bisa mayar hutang meureunana. Tuh hutang mah kudu duit lain ku zarah. Ieu mah boga hutang zarah salah. Hutang mah dagang ngajual sawah bayar. Lain di makam ge bae kudu teh getol amat hayang kabayar hutang ya ieu budak mal kebal dirantai budak ge. Salah. Jarah bae minta berkahna supaya jalan tuh. Masalah tapi nungguan duit ke guruduk ti dia mah mana orang. Ilah lalakon di zaman Belanda kamari ieu. Ulah kaget engke ge aya bantuan. Ya nu puasa bae mah geus jelas tambah dibantu ge lantaran emang ti awalna ge boga rencana. Ieu kan zaman Belanda aya nu ngadadak dibere cai cek gagah disuntik pelerna cek gagah eta geus kararitu ngadadak aya nu datang ka ruhuna tah cekal ku sia gagah lamun memang endek dibere kemenangan urang ke ge aya bantuan ti Allah anu urang naget daun gitu ngaranna teh di luar nalar urang kaget urang iya tuh terus bae kos kitu datang ka kuari kukula lamun dicaritakeun selama perjalanan ke Jakarta demo pertama demo kedua dan demo ketiga eta teh aya lalakon unik perubahan di negara geus sabaraha persen moal ka caritakeun. Apakah berubah ieu teh kepala negara, pemimpin berubah jeung henteu na? Insyaallah ke di akhir kukula bakal dicaritakeun. Gua mau malwaka heula. Kumaha kekuatan ABRI, kekuatan polisi kumaha? Di polisi teh kekuatanana emang solid apa henteu saat ieu setelah ningali pergerakan jeung kahareupna dibaca bakal kumaha jeung kumaha hehe atuh lain lalakon sakieu ge encan tarurun encan masih kene mararendem kene mendem atuh ki podoli encan keluar sekali keluar innalillahi lah we keur dideuleu sebab naon wali Allah mah teu sambarangan kudu aya irodah Gusti sebab salatna ge henteu asanyana berangkat kos kituna ge ulah asanyana kudu aya perintah ti Gusti Allah lamun geus perintah kakarak lamun can perintah doa biasa bae ke lamun geus perintah kakarak udah disangka emang kumaha gitu di Indonesia lalakona di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia tapi nu dikaji teh ieu mistikna ji orang Indonesia mah bisa halal liber teh diakui ku dunia ditembak ngebul haju payah teh diakui raja sihir datang ke Indonesia ti Amerika David jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana anu dibanggakeun kunya jamaah datang atuh ka urang mantak datang ge kan aya ngendek dilawan apa henteu na eta mah lain urusan datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae ngan teh dilawan aya teu usah ulah sebab bahaya. Mana ayat cerita di luar negeri ayat cerita
Nyeroro Kidul make jilbab di urang mah Nyeroro Kidul make jilbab saha cenah eta anak ente tadi urang mah kan neliti teh bagian pedagang neliti perdagangan perpolitikan neliti perpolitikan kekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kitu nama gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan nah bisa ditembak di imah ya nah tembak waing sia si eta tes tembak ini lompat sorangan neangan sakumaha beusi persanian jeger teu puguh di mana nu nembak eta kan nu hesena dah cenah kieu mah dongeng doang atuh dongeng-dongeng geulana itu sebenarnya aya atuh aya angkadik ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja di Banten teh aya dua kekuatan hiji maung nomor kedua orai lain lalaga kuari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garang ayeuk eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh mun nyana hudang tek hulu jeung buntutna teh ngahiji lain sa Gunung Garang sa Banten tek bari nyana geus kakarek hudang doang aya naon emang ceng nyana teh rame amat ulah waka udang ulah waka udang deui nya ngaringkuk lamun eta geus kaluar pan aya anu pawang anu bakal ngagerokeun kukut aya naon saha ieu nu bakal dicaplokna saha kiai nu mana tah si eta heula laile masih kene sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan sedengkeun hiji-hijina kerajaan inget kerajaan Yogyakarta tumbang Surakarta tumbang berbagai kerajaan tumbang inget Banten teu pernah aya sejarah tumbang tidak ada sejarah tumbang Banten apakah tumbang Banten aya masih kuari teh masih solid kerajaan Banten pokoknya asal geus udang ka mana ya Allah urang aya kos kitu aju resepan tah deh aju hayang pan perang aing ngarasa teu boga naon embung pan perang atuh urang mah kitu bae ngarasa lemah ngan teu sambarangan di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina eta kakarak meunang dihudangkeun orai lamun sumur jeung sumur can nyambung moal maksudna kumaha geus kos kitu bae sing ulah suka nyaho maksud nyaho kitu bae heula cai cenah kieu hayang nyaho cuma dibere nyaho ge moal nyaho bae hese sia mah otakna ngan sajengkal tuh iyalah aya sejarah sok taliti kerajaan Sriwijaya kerajaan Fatahila kabeh geus puguh Surakarta Yogyakarta kabeh termasuk Cirebon tumbang tapi Banten teu pernah aya tumbang solid mantap kuari teh dipake kasieun huru-hara Banten cekelan Banten sing ada ulah datang ke hudang Banten hudang cilaka Banten gede cekelan di puntayangan ka mana arahna cekelan Banten ulah kena hudang Banten atuh geus nagara oyag Masya Allah kahiji eta dua maung
mau emang eta TNI ngebogaan itu lambang mau mana siapa singa we teu jauh ajar jasinga we iya Banten negara mana daerah mana kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung ge negara maung teh kapan di Banten ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu ya aya maung kareng nu ngaji ka dieu mun nyaho ieu maungan ngarupa jelema saha atuh si eta urang ngobrol ganjingna sugan teh jelema mau datangnya nak macam nak kiai leg-leg baik masalah leg-leg lah maung teh bisa disamat di Banten nah hariji jeung manusia maung teh di Banten tetumbang kerajaan Banten Masya Allah karim iya udah ngomong-ngomong maung di Banten waduh si ade si aya maung tah jelema anu diajak ngobrol ku urang teh tah sugan teh lain maung wah marenya maung ji tuh pantak sing ade geus bugu aya maung di polsek polres eta mah iya maung loba iyalah Banten cekelan gua itu benang hudang Banten cilaka Banten lamun hudang aya kene lamun aya jelema make iket bajuna hideung calanana hideung ha si ade eta kudu bakal ngondang maung teu sambarangan jelema tuh kos kitulah carita negara ieu teh terketahui ku orang luar negeri. Belanda sangat mengetahui, Amerika mengetahui kekuatan militer nama teu sabaraha Indonesia, tapi kekuatan etana. Sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda henteu gegeraan 300 tahun teh ngahaja. Lamun digegeraankeun harita teu bisa, tapi henteu. Henteu, sebab eta urusanna politik. Oh, iyalah Banten. Wah. Banten asal awas dia ku aing. Wah, eta asal geus ngomong awas dia ku aing. Aja dibere, aya japuk, tenang. Wes, tenang. Ya Allah. Da ye. Wa tawaddun aranjeun kabeh mami karesep nikah hayang pengen sakadar ngalawan nu teu boga kakuatan ya rombongan dagang tapi wa yuridu Allah mangharepkeun deuk ngalahirkeun haq dengan kalimat-kalimat Allah dek ditembongkeun kagagahan Islam wa yaqbada birul kafirin Allah dek ngamusnahkeun ka akhir para kafirin dengan tumbangna Abu Jahal tumbanglah Masya Allah lihiqal haqqa wa yubtilal batil maksudna Allah netepkeun kana hak yakni Islam wa yubtilal batil dek ngahapus batil yakni kufur dengan mudah Allah walau karihal mujrimun sanajan musyrikun mak embungeun tumbang kakapiranan sanajan musyrikun jeung mujrimun mah embungeun lenyap kebatilan tapi ketika Allah menghendaki gampang mudah urang berangkat atau teman demo mah lalagaan mah tapi lalagaan kan jadi sorotan dunia
anu diperkirakan bakal 1000 2000 tapi ternyata jutaan manusia. Sanajan TV ngajelaskeun cuma sekian ribu sekian jutaan. Eta nang saha ngagerakeun buat lain jelema kabeh bae. Lamun geus digerakeun kabeh, wah tuh Jakarta pinuh, Tangerang pinuh kabeh. Ngagejebur ka kesedane kabeh. Mangkaning boga sejarah Jakarta teh kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta. Banten teh kerajaan Banten, Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten. Sapira Jakarta mah ngan sakadar kalapa. Kalapa naon? Tuh, Sunda kelapa, leutik. Kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda kelapa, tapi Banten mah kerajaan internasional. New Zealand, Belanda, Inggris, Arab, Cina, India datang na ka Banten kabeh. Sunda kelapa maletik. Mantap Jakarta kajian kena acak-acakan, tapi lamun Banten geus sudah. Di benteng ku sadane, Cisadane teh lain sakadar ngaran biasa. Ge, nu mantap buayana ge lain lalagaan sadane. Ye, atuh buayana ge nya mah lamun geus ngamuk pawangna ge digegel bae. Buaya batet. Cisadane mah kumaha gitu, pawangna dileg-leg bae. Asal teh akur bae juga eta. Ieu mah sejarah Tangerang teh. Ke kulang ke dongeng Tangerang gitu. Aya naonan di Tangerang. Mantap dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang, Serang, Tangerang sangat dipantau. Luar negeri mantau. Besi hudang Tangerang. Besi hudang Tangerang. Ih Cisadane teh boga sejarah. Benteng Cisadane teh bentengan. Banten teh negara anu pinuh ku bentengan, dua bentengan. Hiji bentengan lohir, kedua bentengan batin. Benteng lohirna geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa, baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengetahui sejarah benteng diacak-acak. Sakadar benteng lohir, benteng batin masih kain aya. Mentek lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga opat salam. Hiji di Cikande eta kudu salam. Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang. Eta ditu kudu salam. Assalamualaikum orang Cikande. Beres. Caknya na waalaikumsalam edan sia. Allah teh maha gagah jasa. Jadikeun itibar ku urang. Fatabiru ya ulil albab. Sok lumur yang teu kaget. Anu ka Mangkarahan teu kaget. Meragang di Tangkal Kalapa teu kaget. Tabrakan teu kaget. Ku tsunami teu kaget. Racun teu kaget. Ieu mah pan keur kobil tuh. Kobil tuh plek. Ya kumaha coba? Ternyata mah lain. Masya Allah jarang terjadi. Maha kawasa Allah. Tah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Wa talat Allah bidana tafadu wa khawfan min jalalillah wa qudratihi. Rembai cai mata minuhan pipi. Cara Kangjeng Nabi Adam datang ka jadi kali. Urut cai mata Kangjeng Nabi Adam. Siti Rubayatul Adawiyah teh di dieuna tah aya tanda ka dieu. Urut hudang kadang-kadang ceurik tengah peuting we aya tandaan ka dieu. Kos aja pede mun hudang teu dari isuk-isuk tanda sok beuneu poleca. Aya papadot aya jelema lamun tafakur zikir ceurik anu nyaho dirina ka Allah. Kolbuna kerdi ka Allah kan, ruhna kerdi ka Allah kan, cerik bakal iuhan di payungan ku payung Allah. Iku hadis wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al khamisu Allah Ta'ala tawikan kaping 5
usatuhun Allah ta'ala wasofa kunibatan ya Allah ditaja jannah yang penduduk surga betufailiyah kalawan sipatif bagaulihi kalawan dauhan Allah azza wa jalla wa yatufu alaihim wildan mukhalladun wallahu lam bimradi lan nidr alaihim ingatase ulaikal muqarrabun atawa sabiquna sabiqun wildan opo pirang-pirang bocah mukhalladun kang den langgengkeun kabeh wa biqoulihi ta'ala wa biqouli azza wa jalla lan kalawan don Allah azza wa jalla yulmanul lahum ka'annahum lu'lu'ul maknun iku pirang-pirang gula melau tetep kadue muttaqin ka'annahum kaya satuhune ya gula lu'lu'un iku intan permata maknunun kang den cepuki masya Allah manusia di mana-mana ibadah kepada Allah berusaha yang dekat ke Allah micenan dunia duniaan jero hate makhluk rentulan makhluk di jero hate nafsu nafsuan di jero hate setan setanan jero hate bening bersih lamun geus bersih jadilah tiflu nyanalah anu sok hiberan menjelma disebut insan hakiki ruhul qudsi. Nah memantap dengaran ruhul qudsi tasanya Nabi sallallahu wasatanya tatamita azal jannah penduduk surga anu sok melayani ahli surga bitufailia mitajal jannah penduduk nu sok melayani pelayan digaranan tufailia tifliyah dengan Allah wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun diritu nama sabiqun al-awwalun diritu nama ashabul yamin ashabul shimal kagladina ta sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin kadina ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun masyaallah ahli surga ulaikal muqarrabun jelema anu dedeketan ka Allah deket sehingga menang prioritas ti Gusti Allah sub ka surga yatufu alaihim bakal ngideran di saidring ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im saha wildanum mukhalladun budak-budak anu langgeng budakna teu ngolotan teu ngoraan masyaallah mukhalladun teu ngolotan teu ngangoraan sakitu bae pikir seped pelayan anu encan manjing baleng tapi budak lain keur mejeuna resep kadele ku urang lamun teh mah kumis bulu jarum pada isi eta mah buluna geus bulu naon meureun yang bulu jarum mejeuna seurang neuleuh di Madinah di Madinah budak kakarak bulu jarum ya Allah kula mah sok ngabayangkeun komo Kanjeng Nabi cacak budak Arab da bagi kepikar sepeun jasa resep jasa deuleu bibir bareureuh irung mararancung bulu mata bentik kulit mani putih rambutna ya Allah ya Rabbi rendengkeun jeung Habib Rozak ya Allah nah eta kan urang deuleu budak-budak itu resep engke teh bakal di akhirat urang dilayanan kuildanum mukhalladun ya Allah urang asup ka surga pelayanan nu karasep kasep lain lalagaan kasepna
wildanum mukhalladun yatufu alaihim kebutuhan naon bae padahal teu perlu kitu di surga mah tapi eta mah supaya bener-bener jadi kanikmatan anu hakiki aya pelayan-pelayan butuh diurutan butuh hayang naon dibawakeun urang hayang ngobrol aya dan lain sebagainya dihibur urang teh lain ku bidadari wungkul tapi dihibur ku wildanum mukhalladun ari ieu saha wildanum mukhalladun teh saha wildanum mukhalladun teh eta teh ruhul qudsi urang anu kuari urang ngabersihan awak plek 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 kolbu plek 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 timbullah ruhil qudsi nu waktu di dunia nyana nu selalu ka Gusti Allah nyana anu selalu mere pencerahan ka urang nyana nu nungtun ka urang ngahudangkeun urang di tahajud dan lain sebagainya seakan nyana batu urang padahal diri urang aneh kan aneh atau aneh gak siapa kos gitu kayak kieu kira-kira ya awak urang bersihan tek bersih lamun geus bersih tersingkap pemandangan nu ieu tersingkap pemandangan nu ieu kaget urang kikian ieu naon ieu kikian urang Masya Allah orang kayak gituan oh bisa kade cak babaturan kurang saya kayak gituan susu gede aduh kaget ya Allah tersingkap pemandangan nu ieu ngaranna dibukakeun hijab muka siapa hanya manusia tertentulah nu dibukakeun muka siapa nu kasyaf atau dibukakeun meja ieu mah eueuh ieu mah wujud ba'dal adam aya sabada eueuh aslina mah eueuh ieu aslina mah jadi ieu mah zillun kalangkan nah disingkapkeun balatlak urang teh kadang dibere ningali Baitullah urang kadang dibere ningali Lauhil Mahfuz urang kadang dibere pemandangan-pemandangan anu hese nyarita keunahana tergantung kumaha Allah merena hijab dibuka Masya Allah nah contoh ieu lamun ieu imah geuting ditutup tak tutup mulai isuk-isuk dibukaan jendela sinar matahari isuk-isuk nyorot aya di daerah urang makan di daerah urang mah asa biasa bae coba cicing di Cipanas coba cicing di Cianjur maksudnya cuaca isuk-isuk teh sorotanana beda set ke jendela sebab daerah tiis begitu masuk berbagai lawang berbagai jendela cahaya matahari tet nu tatadina imah poek kemudian asup sinar di berbagai selak-selak nu aya di jero imah naon bae kadeuleu jarum kadeuleu paku kadeuleu motor mobil kadeuleu aya di jero imah urang kadeuleu kabeh set eta teh ku sinar matahari teh ciptaan Allah kuari urang deket jeung Allah nyiptakeun matahari bae sinarna lamun geus nyorot kadeuleu kabeh atuh kumaha Allahna bukakeun hijab urang teku ku bersih-bersihna ieu kalbu bagaikan diibaratkeun imah bersih cahaya matahari ka imah kasorot kadeuleu kabeh hate urang ibaratna imah kuari bersih kasorot ku cahaya ilahi Masya Allah kadeuleu kasorot set naon bae kadeuleu kos kaca hate urang teh ngageng selang kabeh kadeuleu naon bae kadeuleu ya Allah ieu teh kadeuleu eta teh naon eta teh gara-gara ruhil qudsi insan anu hakiki eta kana ieu aja pendi mata mah jejelemahan tah mah nu direngge-renggeun jeung kamang-mang teh adik kakak jejelemahan urang teh kabeh jejelemahan lain jelema asli lain jelema asli kabehan lah
sabagian kurang itu jadi jelema asli bah caang hatena teh katempo kabeh. Nah itu contoh naon eta teh bisa menjelma plek bisa ngobrol tadu eta teh tah geus lamun urang na di dieu tapi kadang di Mekah aya jelema na di dieu tapi kadang-kadang di nu ngora aya emang di luar mah juri gorengnya. Nah iya gambaran Al-Quran wa yatufu alaihim wildan mukhalladun eta teh ruhul qudsi menjelma jadi wildan mukhalladun atuh ngalayanan urang jak urang eta teh urang teh geus jana moal ngalayanan sasaha lamun eta ruhul qudsi urang atuh ka urang diciptakeun ku Allah sakumaha hayangna urang loba aya hiji aya yang dua aya duduna ge wildanum mukhalladun mantap dina eta surat waqiah dina surat yaitu Tur gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun innal muttaqina fi jannati wa na'im kabla dituna gilmanul lahum kaditu muttaqiina teh Fisururin. Nah, haji mabok dan lain sebagainya make arak surga aya gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun seakan gilman eta adalah mutiara anu terpendam mutiara anu tersimpan ku bagus-bagusna hebat jasa eta mah gilman eta teh gulam-gulam anu tadi teu ge sarua jeung gilmanun mukhalladun langgeng ngolotan moal ngoraan moal ngalayanan urang emang nu urang kuari sakumaha urang mata engke kasepna beda-beda lamun urang istimewa jadi kutub rabbani atuh kasep jasa lamun urang ngan sakadar jadi abal kasep lamun jadi tu kasep juga terus kabladieuna lamun urang jadi solihin eta ruhul qudsina biasa-biasa bae ngan makin hari engke makin kasep makin kan maka rasep kabeh ngan waktu dijelmakeunana sakumaha kebersihan hate urang kuari kasus kitu eta iyalah wildanum mukhalladun masya Allah gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'ul maknun lu'lu'um maknun. Nah waliullah sorangan be rame jero hatena lantaran nyana ngobrol hasilnya apa? Mujahadah, muhasabah, tafakkur disertai dengan zikir-zikir eta teh bakal menjelma hate teh rame di jero hate teh rame nafakuran engke bakal jadi Allah kayak di Quran ayat nu tadi teh ayat nu tadi awalam yanzuru fi malakutis samawati bakal jadi Allah terrarasaan urang kunaon eta diinzor ditafakuran ieu mun teh jadi Allah kumaha tuh jadi manu aya mah eueuh hakikatna mah buktina engke kiamat dibusak kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ayana teh ku gara-gara aya Allah bukan ayana teh ku sabab aya Allah dan ngomong-ngomong kos kitu teh tah ngomong hese jeung budak leutik keluar geus tina asli na tauhid keluar geus hese nyaritakeunana teh kos kitu mah sebab keluar tauhid bahkan teu meunang kos kitu itu beurang biasa bae tauhid asli nama tauhid TK wujud kita mbako didalilan beres tapi emang geus perasaan lain perasaan mah geus datang ka perasaan lain timbul lah ieu wildanum mukhalladun gilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wasadisu pasti urang milu bae tang ngabohong geus mun wauna urang jeung jelema nu wauh ka Gusti Allah nu paham ka Gusti Allah pasti diajakna ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wauhkeun diri urang ka Allah babari wauh ka Allah
dia cekangjeng nabi ti Gusti keneh man arafa nafsah arafa rabbah sajelema anu nyaho ka dirina bakal nyaho ka pangeran nyaho ka diri urang nyaho ka pangeran saha diri urang teh makhluk berarti nyaho pangeran teh khaliq saha diri urang mah butuh dahar berarti khaliq mah teu butuh dahar sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis nyaho ka diri urang bakal nyaho ka Gusti Allah carana bertauhid coba gerak tibimiti wujud kidam bako mukhalafatus kabelah ditukna terus orang bersyariat bertauhid berangkat timimiti aqwal datang ke ahwal urang engke wauh jeung Gusti Allah moal bisa lamun eueuh nu nuduh-nuduh geus kudu dituduh-tuduh nah iyalah urang ngaji per minggu ieu teh dituduhkeun supaya wauh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tadina urang ngaji ka Cilongok can wauh ka Gusti Allah sorangan bae barang geus wauh mah jeung Gusti Allah aya jelema nu milu diajak ku urang tawauh tah ganjaran berarti Allah ridhoeun mun urang ngabonceng kabeneran nu dibonceng najahe lain ridho menang godog bung Masya Allah urang wae dulur nyegat teh diteureun babaturan nyegat teureun giliran bae bangsa konde lain orang dia diajak malah teu daekeun ge dipaksa doraka malulu ya Allah ya Rabbi wauhkeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh aduh kurang ya 90.000 jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin kadieu sia kunaon ye kabeh ye urang ngalahin kadieu sia kunaon 5.000 bae dicokot deui kombalian tah apo sodako make kombali teh kira-kira tuh ya can paham eta keur carita sodako boro-boro ka batur urang mah kapamajikan ge pelit jasa kapamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae pelit jasa kapamajikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari pan aya kombalina kamari iraha kamari sia nyokot oh sabaraha 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana beuka geus sabaraha poe eta sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk kadenge kata tangga Masya Allah kudu oke ka balanja tah balanja dia tah balanja dia kak beul lain ye Masya Allah taya urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi bakal harampang kabeh nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar kudu belajar lah mun teu belajar mah tumal bisa naon kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula geus belajar heula urang boga duit sabaraha dia 10.000 1.000 belajar boga duit sabaraha dia kali 20.000 2.000 sia
pokoknya 100.000 ya belanja 1.000 kali teu naik belajar teu naik guys berarti lamun kelas teh mah kelas hiji bae teu naik takos kitu teh eta masyaallah urang teh hayang naik derajat urang munggu Allah subhanahu wa ta'ala sektor mana urang nu bisa ieu urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah ilmu pake naikeun derajat ka Gusti Allah Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun derajat urang henteu kudu jadi kiai bae henteu kudu jadi pengusaha bae naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae pake naikeun derajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun derajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun derajat henteu ka aing cek Allah ye pake teterekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi dibere ilmu agama dibere ilmu budaya lain sebagainya pake naikeun derajat apa henteu ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang apa ongkos maca Quran kita maca Quran cakolot baheula pan aing mah baheula unu maga lain teu hayang cakolot teh ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang hiji Fatihah 2 qul ya 3 kulu jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar deh hese eta teh Quran dibulak-balik bae bismillahirrahmanirrahim batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh nya nama lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae Fatihah dolin kul ya us kul hu deui Fatihah deui kul ya kul hu deui Fatihah deui kul ya kul hu deui datang ke malaikat geus teu nyatet nyaho aing babacaan siang mah atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi ku sebab teu bisa maca Quran aja leup teu baca eta Quran eta geus bae kulhu bae geus kulhu bae dieu kulhu kaluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae emang di sana eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakaol mah dia 100.000 kan urang maca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung nini-nini lah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae pas beres 100.000 pae nya geus bae boga atakah nah di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kulhu 100.000 pe cenah cak kiai pan kiai ge kangjeng nabi cak ti Gusti cenah haram ka neraka abdi dek demo lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi bose mah nundutan ya lap-lapan lah jadi tah bahasa-bahasa kos itu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah tah eta hasil ngaji pan hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji ban saya maca naon maca kul jasa nah yang maca bae mungkin moal bisa demo ka Gusti begitu kana rakakeun atuh pan Gusti abdi maca